Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, beri mana kana kodu jeung kodar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain eta bisa ogi nyadarkan urang yen segala perkara atawa kejadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana kodong jeung kodar ieu teh bisa numbuhkan keteguhan hate sareng kesabaran urang salila urang hidup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal da segala rupina geus aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Deuk nu hade, nak digoreng sadayana tos diatur ku Maha Kuasa. Iman kana kodu jeung kodar ieu oge bisa numbuhkeun kenikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula pidoto ti abdi upami aya cariosan anu marenah di hate abdi nyuwunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.